Sampurasun baraya sadunnya Nadawidi Abah bade mantun basa Sunda. Mantunan bah, mantun hayang seuri jang. Abah gaduh 5 pantun hayang seuri. Yuk urang barandungan. Pantun kahiji, nah beheung urang nyeri, ngajentul dina kotakan. Alah ieung hayang seuri, sirah gundul diletakan. Saha nu ngaletakan sirah gundul jang? Istri nu nuju nyiram bah, raos cenah asa nuang es krim. Pantun kadua, nah beheung urang nyeri ngalieukan pepotongan. Alah ieung hayang seuri, panganten silih tonggongan. Kitu kuduna panganten majang, panganten awewe nonggongan kasur, panganten lalaki nonggongan para. Pantun katilu, nah beheung urang nyeri meuli huut ngan saroda. Alah ieung hayang seuri, lalaki parebut randa. Randa geulis pasina ge jajang. Geulis kumaha? Nini 70 tahun bah. Nah diparebutkeun, pan beunghar paingan atuh. Pantun kaopat, nah beheung urang nyeri si alo ngaranna Sarju. Alah ieung hayang seuri, nu gelo mamake baju. Alus we nu gelo di baju mah, make hayang seuri segala jang. Rokaya kahandapna ulad alit bah, teu dilancingan. Pantun kalima, nah beheung urang nyeri melak tangkil jeung Mang Uju. Alah ieung hayang seuri, tumpak mobil henteu maju. Eueuh supiran meureun jang, aya. Eueuh bensinan aya. Har naha? Nyeta taya gilindingan bah. Paingan atuh jamoal maju eueuh gilindingan mah. Sakitu heula pantun Sundananya. Abah sejak pamit hatur nuhun ka baraya sadunnya nu tos like, komen, share sareng follow. Cag